Allah resmen jasa kajelma anu nahan nafsu birah, nafsu amarah, nafsu serakah, urang teh dipuasaan Allah sangat tersebut. Nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu iyalah hese. Iyalah hese. Nah urang sabulan ieu. Satahun cuma sabulan dititah tapa urang. Minta cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae. Ulah ka geus kana di imah TV begedean. Pan goblok eta. Hanya nonton TV bulan puasa sih. Baca Quran, zikir, sebelah loba ngobrol-ngobrol aja. Masya Allah. Nu mantak nu hebat mah ieu doa Siti Rubaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum hawa. Ieu doana pohara jasa. Bisa sekali hebat teh. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Rubaiatul Adawiyah. Urang teu kapagi jeung Siti Rubaiatul teu ka zamana kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan di urang kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburan. Syekh Bagribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyawa aya eueuh di kuburan teh. Taya Siti Rubaiatul iya tah di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Rubaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Rubaiatul Adawiyah. Tah, ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni. Malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Rubaiatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya babacanya dihartieunana ieu mantep jas. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi dikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui sih mal dibaca kan. Mal mah doa teu kira-kira saja teh. Tadi mah ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut tah ini. Tadi mah resep we jak yang lah hayang lah kan. Bala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka jangan supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ilang ingat bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon ka kitu mah di sorga, sabana Gusti teh mah.
oh sih teman di surga batu mangga teman kos gitu mau malah di neraka mah ya tuh sabodo cek gitu geus kos gitu bae kula mah hayang ndek ditalan ndek itu kuat dong tah ngadengin orang kos gitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus sudah digabdikeun kakapirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ya mah ka anaknya ulah sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebabna begitu ditanya ku ulama rupiah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah namun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aju ku Allah dijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tetangga susah kajeng penting ka sorga anak susah oh masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran anu geus eueuh duniaan saya tika-tika aja nya nama mun ngeuleuh tukang karung nya mah jari jadi jari ji sama saya kumaha dari teh kebocor teh wara doa ya Allah sakitu bae abdi mah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hati tina cinta kasalian Allah bisi di jero hati aya cinta kasalian Allah di puasa per detik per detik per detik per detik wa imsakus sirran mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala jeung nahan sir tina mas musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah beusi sir aya kasalian Allah embu wali Allah komong nabiyin komong mursal sadetik jero hate kasalian Allah iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat titi Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan dimimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon cakena tuh atuh budak-budak dunia di budak-budak haju rusak banyak budak-budak nu rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna mata al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikeun ka manusia tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu mata wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang ieu ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toriko aya ibadah naru sir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beuteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sumut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu ditahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang
mah geus timur salin jeung nabi aya para aulia Allah urang minimal eungkeut puasa thariqah matak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'il ju nya sakadar boga lapar doa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada setiap minggu urang hadir di dieu kalayan niat menuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu urang belajar urang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kuda nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati dari gaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala upah untuk menghadapi bulan suci Ramadan, khusus simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana anu sok hadir insyaallah simkuring ampun di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendung dijadikeun musuh boro-boro anu resep anu bendung ge simkuring mah teu bisa bendung insyaallah eueuh anu dijadikeun lantaran dipake kainget jaga di akhirat. Ketika berhadapan dengan Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong ditanya motif naon ku aya anu sakitu. Berusaha urang di dunia simkuring selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep simkuring teu bendu tur ngahampura. Nu jelas urang silih hampurakeun, urang silih doakeun, mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu